berat. Kalau tak cari video ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Sebelumnya, guys, aku mohon maaf ya. Aku akan berceritanya pakai bahasa Sunda nih, guys. Karena tidak cocok, guys. Iya, pakai bahasa lembut nih, guys ya. Gak apa-apa ya, guys. Sampurasun. Amit ampunnya perlalu naguna ka Gusti Nu Maha Suci jeung maraka kaluhun sabudarawun. Ka sepuh bin sepuh ka Guru Sim Kuring Pak Manap panginten teras ka Papayung Agung aya teh wakil ti Kelurahan Kujangsari nya. Tah ieu na tukang ge Pak RW karta barcode barudak kodon barcode United saingan namin yuk. Guru-guru Sim Kuring oke aya Kang Topan, dokter tepatna langkung tepat anjeun teh Dokter Topan. Kunaon dokter tukang ngodok nu kotor-kotor. Pas teh kan susukan anjeunna mah ieu. Para wadi dulur Sim Kuring, guru-guru Sim Kuring, AA, om-om, mas-mas, dede-dede dari Karta. Di Karta Kodia Bandung aya seberapa? 54 anu suping 30 sekarang 30 nu ngawakilan sama ya 170 ieu mung neme rasana nu wujudna aya 70. Hapunten kasuhun satacana Sim Kuring mah rumaos teu bodo-bodo acan tetepieun ka pinter mah bongan saha dititah babaung di dieu da profesor lain ustad lain atau Sim Kuring teh sanes bade mamatahan ngojai ka Putri Duyung sanes bade mamatahan Gaga Jeleng ka Spiderman sanes ieu mah bisi Spiderman turun Spiderman sakali deui Sim Kuring mah ieu mung panginten bade babagi bade ngobrol plus kunaon da ini bangsa urang teh mun bahasa Inggris mah too much noise loba teuing noise minim voice na suarana teh eueuh nya noise we garandeng parasia we pabaliut. Ieu permasalahan lingkungan teh faktana permasalahan urang bebarengan. Da cenah abi mah asa orang kaya geus ngontrak di Mars moal. Abi mah dan beri keula dicarios. Beri keladang sekedapnya. Bari ngopi heula. Kela punten ieu mah. Da di Bandung teh usum kopi nya. Kadieu itu usum juga nanti. Ente dan di bahari mah loba tukang kopi kadieu mah alhamdulillah teu kabawa usum anti trendy. Oh wajibur adan heula. Sedap adan heula. Urang aja gede manjai, urang aja gede. Siap. Pak Manap izin pinten dipentreskeun. Tadi teh ngabahas naon bumi gitu. Saya mah ada orang kaya, bro. Punya uang cina 5 miliar mau kontraknya kosnya di Mars gitu pan mun bahasa Inggris mah aya plan A plan B gitu but there's no planet B gitu gitu sugan Donald Trump ini kosnya di Venus kabeh cicing di ngaranna bumi ari bumi teh pancek bahasa Sunda nama imah urang sararea anu dudurukan sampah di dieu pasti dudurukan duntah teh bahayanya plastikan diduruk teh pasti teh karasa kudu dulu urang di Zimbabwe anu di Zimbabwe sarua dudurukan karasa mata usum disebut pemanasan global warming dia tapi da urang mah kakara cenah makhluk anu berbudaya kakara urang mah orang Sunda Cina tapi teu Nyunda abi mau umat Islam tapi teu Islami kakara ngaku aku unggul tapi nilai-nilai adiluhung budaya urang itu dipakai kumaha konteksna mikanya lemah cai teh tanah air nah hiji gitu ngarasa teu dolim cewek ngarasa teu dosa ngarasa teu dolim nalika mikir runtah di buruan batu urang teh disusukan lung we sok datanya pasti teh aing orang Sunda wah gitu sok pasti nah tuh gitu ieu kasadaran urang salaku makhluk salaku individu nu can jadi manusia kakara jadi jalma manusia mah tanyakeun heula mana manusia memeh nyewit teh ciwit heula memeh micin runtah kasudukan teh awalkeunna kana sungut gitu. Jadi kakara jadi
jangan maka karang ngawujud hungkul tapi teboga rasa jeung rumasa mata alhamdulillah da sim kuring mah jeung youtuber gaib alam gaib teh dicurigan babaturan hungkulnya Neng Risa, Neng Sarah Wijayanto gitu can pernah aya ngadenge ngabahas nu youtuber gaib eta youtuber juri sukan jurnalisa mah teu biarin misteri Sarah Kunti di sini membuang sampah adab budaya dan berketuhanan geus eueuh di bangsa Indonesia nilai Pancasila teh kurangan songkur pajangan hungkul geus eueuh gitu nilai-nilai keilahian teh geus eueuh di kehidupan nyata teh geuningan nya katingali mana indikatorna di lingkungan urang ngerasa teu dolim cek saya ge ngerasa geun we da kusim kuring karasa pisan ya ayeuna umur yusa sim kuring teh 17 majeng kada 18 geus tah mun nalika 18 tahun nyun hulu teh geuningan kupamanap karaos pisan panginten ayeuna mah urang teh memasuki peradaban yang tidak beradab baheula mah Bandung teh matak betah kanu nyemah teh tiis gitunya tetangkalan di mana-mana ayeuna mah geus matatut-tatut rudet parasea gede amak runtah di mana-mana cincirining ayeuna ieu kuku dasim kuring mah duta ulin Jawa Barat tadi kukulingan geus jadi khas di urang lamun aya gawir lamun aya jembatan aya susukan pasti runtah lamun teu curugna loba kitu air terjunna teh pabala tak curug teh loba engke teh pas ieu teh guys gua lagi di curug orok nih guys di handapna teh aya cangkang sampo, aya cangkang sabun colek jeung teu ngarasa dolim cenah Yunda cenah Islami tapi teu diparake matakna kakarjentulna hungkul gitu tadi rares anu dikuningakeun ku guru sim kuring ku Bapak Dr. Topan perkawis masalah sampah tidak kur bisa mindahkeun hungkul permasalahan ti imah urang kaburuan batur kasusukan untuk KTPA terus ngerasa nggak cukup nggak cukup nggak mayar uang kebersihankan weh gitu tapi masih itu dijelma gitu boga kehidupannya kumaha untuk diangkut turun tanah atau hayu orang diajar ngaminimalisir da pasti tiap jelma ngaruntahnya ti mimiti cacah bagi ke pejabat ngasilkan runtah gitu diminimalisir nu keluar ti tiap rorompok teh engke diminimalisir deui nu keluar tiap RT tiap RW atau mudah-mudahan tos rampes tingkat kelurahan tos beres kata mun masalah lingkungan ini masalah sampah seharusnya mungkin itu teh beki ngabadagan jadi teh naonnya jadi musibah kata hayupan urang teh dianugerahi tilu hal nalar naluri jeung nurani nalar urang diparake boga otak teh diparake atuh dalamun aya lelang otak mah mending jualan we ke di Jepang nya mun aya da kalus keneh kondisina dijual senal otak-otak orang Bandung second kondisi 88% tadi angge oh edus buku keneh halus kena kondisi nanti lamun payu masa kalian we gitu tapi pada teu payu atuh jeung otak domba ge mah kena otak sok kaki kambing tah gini kan otak mah hayu ieu mah sim kuring umanya ka diri sim kuring atau umumna mah ka dulu aya di ngumpul di patambatan hayu urang maksimalkeun kasadaran diri tina ngolah milih sampah teh kumaha sampah dipilih diolah jadi berkah insyaallah jangan kos ke Mekah amin geus kejadian sarasa mah seueur gitu tapi rada ngarasa naonnya nya geuleuh we terus teu dolime kamari we tah pas bade ka Majalengka di tol mobilna teh hargana teh pas googling teh 1M leuwih ayolah mobil jalmi nyondong biasanya mobil jalmi nyondong teh orang kaya teh langsung kemiskinan ku tergetar teh orang kaya eta pas mukanya bageulis ya geulis gitu katingali geulis teh da kukuna teh warna-warni nya lo demi Allah beukeut lo ngeruntah kanu jalan kan geulis mobil na mahal tapi na teu boga otak goblok saya teh kitu pan aya teu diparah ke gitu ngarasa teu dolim ngarasa naonnya jadi lu merasa jadi manusia nu beradab kopi kedai bias jalan bersih anu ayeuna halaman jalan bersih teh seleresna mah ieu kunon sungkuring daek babarengan gitu
dan naon atuh kikian gitunya yang coklat kita teh kikian naonan gitu ngurus runta tapi ieu kan dulur urang anu paduli siligeuingkeun sangkan hudang alam rasana sangkan kageuing di alam pikirna salawasan ngagem ka eling cing narapak atuh alhamdulillah ya Allah kakak ngomong napak langsung kayaknya Allah asik tah aja berarti usum di dieu teh nyakate tadi mah tuh usum di dieu kopi naon aduh sok mana kopi Yang sagantengan lah ya. pamana ieu kopi Kang ieu kopi Kang atusan nyebut kanyut dia kenapa dia atuh dia ada sim goreng mas supados ieu pamancing ngudut ya gimana Sami kan dia. sunah rockstar iya mahal ya di dia mah kopi hitam ya jadinya mah kopinya kopi pilueun soalnya bete di bawah mana bete goblok teh Kopi pilueun. di mana teh awewe Nu meceun. beceun pan Dan arok. tadi asa naonnya Berwarna. da sim kuring mah yakin si teteh eta mbah beliau teh kuliahna teh teuing S1, S2, S3, S3 pokoknya maka dituna berpendidikan tapi teh mun bahasa Sundana mah kieu sakola tapi teh nyakola ngaku orang Sunda tapi teh nyuna teu diparake percaya surga di langit jaga poho surga di bumi padieu urang-urang teh hidup teh ayeuna hayu cing narapak gitu jagaan lemah caina mata ulin teh cing jauh lain cing saya mah kurang piknik lain percuma arti kodon ulin ka Cicaheum terus begitu gitu kudu cing jauh jadi nyaho gitu ku Gusti Allah bangsa urang teh anugerah alam Indonesia segala aya sia lon eueuh segala aya sok ulin ke Zimbabwe kan kada itu lamun teh di gurun di ditutup di timur tengah rodat abi aku mah guys sukanya ngopi di tengah gurun modar koplok di urang mah di pasir gitunya bade ngopi ngudun melawan sawah nah tapi panena sawahna ge jadi beton jadi gedung jadi bangunan atau sugaan bisa dipelakannya ke hareup nama matak insyaallah ieu mah dina widina we kawar gini dia mudah-mudahan sim kuring tiasa ngageureuh alun-alun Bandung doakeun mah hayang diberi cita-cita di alun Bandung pelakan kemarin kagum kemarin sabtu ciru deh tapi tong kamu bodoh teh nya ka Samar tinggal pelakan atuh gitu Indonesia tanahna subur cinta itu Indonesia tanahnya subur nah di Baraton atau di Saramayan tiap buruan orang di pelur di Semean kok subur urang teh kita tidak pernah memberi ruang kadulur urang warana cai dulur nu 4 kali 5 pancer aya unsur kehidupan non di antarana cai lain belagu pas kebanjiran diajab ku Allah lain diajab ku Allah sih boga otak teu diparake ya pan gitu gampang we diajab imah ku Allah diajab ku Allah boga otak teu diparake geus boga cai mah da kitu kudu nyerap kana taneuh di Baraton baheula mah tadi di mun daerah ieu nya di Cicaheum nepi ka ujung gunung teh harejo nepi ka Cibiru teh euna mah hejo tapi kucet gitu kan jalan bersih ieu kanu halaman bersih sakali ieu mah umaja kanyaah panggil kanyaah kadeudeung di coklat kita kadulur-dulur ka Karang Taruna tadi sangkan salawasan kem ka eling lamun tinu cek Pak Ustad mah ieu mah paudna we alip-alipan da lamun hayang diajar leuwih ieu mah ka ITB kanu naon lah ieu mah kanyaah kadeudeung tu alip-alipan mah seuring geuing da faktana milah jeung milih teh hese di zaman Presiden Bung Karno sampai ka ayeuna Pak Jokowi seberapa presiden milah-milih sampah we hayo teu beres-beres mata kayu urang-urang salaku nonoman salaku pemuda urang mah jadi kira non penggerak tong loba pok tong loba pek tapi prak-prakanana tong loba nyarios tong loba ngawaos hayu urang kubuktos da moal kajadian pemerintah nyeun programna alus pisan ayeuna ti coklat kita nyeun program sarua gitu implementasi prak-prakanana mah naon atuh akademisi loba nu ahli lingkungan tapi kalau ujungnya jadi naon cing jadi buku pan masalah lingkungan dan masalah buku atuh
masalah orang di mana bumi dipijak tapi ngerasa terdolim sekali deui. Ada percaya surga jaga, mungkin mah di surga teh kieu ari ayeuna pan embung urang jadi neraka. Sok atuh ulin geura tetong jauh-jauh ke Zimbabwe piknik. Desim kuring mah duta kebudayaan Zimbabwe. Nya hayu urang najarkeun seni budaya Zimbabwe. Pami teh kurang kusaha deui. Teh puter patokan mah cenah Uganda sok. Ada mah ya pandur urang kitu enak Parasia we. Dasar lu mah ke Arab-Araban cuk jadi dasar lu ke barat-baratan datang di dasar lu mah ke Korea-Koreaan aing mah ke Afrika-Afrikaan. Oh, ke Zimbabwe-Zimbabwean. Parasia we terus gitu. Hitung jauh-jauh lah seberapa meter titik urang-urang riung ini nggak bahas lingkungan. Is permasalahan unggul masalah lingkungan teh. Fakta gitu. Ngomong abi beragama. Abi menyunda. Naon atuh prak-prakanana. Pan keberagamaan kita, keberbudayaan kita teh ujung-ujungna menon tingkah laku, akhlak gitu, kelakuanana naon kanu lingkunganana cing apa. Cenah manusia teh pemanu unggul diciptakeun ku Gusti Allah teh. Matak ieu si iman ieu. Ieu cucunguk gitu tah. Saya masuk sedih. Cucunguk teh ku Gusti Allah teh diciptakeun pasti aya manfaatna. Yang indikator jadi mah urang bala keneh rudetnya rujit keneh gitu. Tapi ini manfaatna. Nari urang keur bisa dahar modal ulin. Hardolin we terus. Paduli masa runtah mah dengan saya tukang kebersihan sebulan bayar anu goceng anu ceban gitu. Gitu we. Aya nu cepek teh di dieu anu 100 aya benernya gitu masalah. Karena geus beres ku mayar. Padahal mah pan tadi aduh teh kudu minahkeun hungkul atuh. Orang dia pasti aremut 2005 tapi 2000 genep di lebih gajah. Longsor sampah. Longsor sampah. Jeung ngerasa dolim teu pernah teruntah urang atuh dari itu. Dulu jadi maraot kekaraan aneh gitu longsor sampah kayak. Batur mah longsor teh longsor naon, ieu mah longsor sampah. Kejadian di kota Bandung di Jawa Barat anu cenah umat beragama, umat berbudaya jeung naon Bandung teh kotana jelema pinter. Akademisi hungkul mata sim kuring mah ieu diajarna kanu gelo. Naon kanu gelo teh? Aya teh nu gelo juga urang-urang. Kan alhamdulillah pis cenanya pejalan ieu teh petualang. Petualang tanpa arah dan tujuan. Man kunaon mungkin nu gelo capek aing mah capek. Ya capek. Kita otomatis harus ada masukin semua sini ya Bukan, soalnya bisa ngebeletuk ya. Berarti bisa dapat oksigen. Anu paling canggih di Eco Engine dia biasa upami dirinya peternakan sapi misalnya ya itu dari walau banyak hutang selalu bahagia walau gak punya uang selalu gembira walau gak bisa makan selalu tersenyum walau hidup susah. Rakyat Jawa selalu bahagia, mari kita ceria. Sabar, sabar, gua kan Pilpul tapi emang ngeburayat mah makanan terus ngomong ya ada sebulan ayo ya mau itu iya bisa iya kan dia bisa ngabur bahasa Inggris hejo no ini kan bukan lama itu tuh kan kebuka jadi pembukaan ya ditutup di Republik